Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sonten para pamiarsa sadayana. Tepangkeun deui sareng Intan Fatimah dina warta Ngalindur News. Waktos ieu abdi bade ngadugikeun warta ngeunaan di Sakola SMA Negeri Cimanggung ngayakeun study tour bulan Maret 2024. Di SMA Negeri Cimanggung tiap tahun unggal angkatan sok ngayakeun study tour biasana diayakeun akhir tahun atau awal tahun. Siswa-siswi diwajibkeun milu sabab aya penilaian P5. Kasuci Nur Ramadhania di lokasi mangga abdi nyanggakeun. Hatur nuhun ka Intan Fatimah nu di studio tos nyanggakeun ka abdi di dieu. Seman Cimanggung ngumumkeun bakal aya study tour kelas 11 wewengkon istimewa Yogyakarta. Seman Cimanggung ngalaksanakeun ieu kagiatan pikeun nambah wawasan jeung pengalaman sarta ngabiasakeun siswa diajar secara langsung ngeunaan tempat cicingna jeung budaya lokalna ku cara interaksi jeung lingkungan sabudaranana. Ieu kagiatan dilaksanakeun 3 poe berturut-turut di tanggal 5, 6, jeung 7 Maret. Panitia kagiatan ieu diwangun ku wakil murid ti unggal kelas, tapi aya oge guru anu ngabimbing ing kagiatan. Tempat anu bakal didatangan nyaeta Merapi, Candi Prambanan, jeung Malioboro poe Rebo kapinggan. Teras Heha Skyview jeung Pantai Parangtritisna poe Kemis. Siswa Seman Cimanggung diwajibkeun milu dina ieu kagiatan sabab kagiatan ieu aya patalina jeung P5 nyaeta projek pikeun penguatan profil pelajar Pancasila di mana siswa bakal ngadokumentasikeun kagiatan teras bakal dipresentasikeun. Apa? Namanya A saha? Nami Abi, perkenalkan nami Abi sama Ripaldi di 11 MIPA 2. Kumaha ya kira-kira aya sabaraha orang anu ngiringan study tour di kelas AA? 30 orangan panginten. Kira-kira persiapan A kanggo study tour ge tos bagaimana? Kami persiapan Abi mah mempersiapkan bakal kanggo di Jogjana. Kira-kira AA kayak pas di Jogja badai sasarangan sareng saha? Sareng rencangan ieu kan kadang. Naon ya? Oke, abang tadi itu sakamarnya. Mohon sakamar. Cuma Kumaha sareng asa Arehan bedik jam permana di kelas sabaraha? kelas 11 MIPA 3. Pangkasipna ada di kelas. Kumaha tanggapan Arehan mengenai study tour ieu di Seman Cimanggung? Tanggapan Nabi aya seueur hal positifna di study tour ieu nyaeta membuat siswa teh jadi teu jenuh gitu belajar di sekolah. Kedua refreshing oge jang otak holiday sareng seueur museum anu bersejarah museum naon we Sisa hartaku. museum eta sareng seueur museum-museum dia nu bisa ku arang dipelajari. Hatur nuhun kanggo AA Samuel sareng Arehan. Sakitu wae ti abdi di SMA Cimanggung, abdi ngahaturkeun nuhun nyanggakeun deui ka Intan Fatimah di studio. Hatur nuhun Kasuci Nur Ramadhania di lokasi parantos ngadugikeun informasi langsung di tempat. Salajengna kaping 30 bulan Januari 2024 aya mahasiswa Institut Teknologi Bandung ITB nu demo ngeunaan nolak kabijakan mayar kuliah pinjaman online. Di harapan gedung rektorat aya 100 leuwih mahasiswa nu terkait demo. Mangga nu di lokasi kejadian Kasiti Jahra abdi nyanggakeun. Hatur nuhun Intan Fatimah di studio. Ayeuna abdi tos aya langsung di tempat lokasi gedung rektorat Institut Teknologi Bandung ITB. Keayaan ayeuna di lokasi seueur mahasiswa ITB nu netep melaksanakan demonstrasi dugi ka ayeuna. Mahasiswa ngabantah keberatan ngeunaan UKT anu ditetepkeun 12,5 juta rupiah padahal seueur kolot murid anu gajina ngan saukur UMR. Pihak kampus anggar netepkeun kawijakan usulan pinjol yang mayar UKT supaya terunggak. ITB kerjasama jeung pihak Dana Cipta pinjaman online. Sanajan mahasiswa loba nu teu narima tapi aya oge nu maksakeun pinjaman online lantaran bingung supaya stadina ge tetep dilanjut. Mung sakitu wae ngeunaan kaayaan di tempat, abdi nyanggakeun deui ka Intan Fatimah di studio. Hatur nuhun Kasiti Jahra nu aya di tempat. Pamiarsa sakitu wae nu tiasa kusim kuring didugikeun, sing kuring Intan Fatimah pamit undur diri wilujeng sonten.